Aduh, sendinengnya dari amat ini. Mana, bah? Coba nusukuna bedi ho eta. Aduh. Sabar tuh, bah, sabar. Nya ieu waduh ieu jadi mah nyarari amat timbrong naneng. Aduh, penyakit naon ieu kitu. Aduh, coba bedi nang geus eta nang sukuna nang. Mana deh, bah? Cangkeng dong layeun nang cangkeng ho. Aduh. Tanya banyak. Kalur saeutik neng. Iya. Aduh, Jadi, bah, mun eta lah. Aduh, eta karasa lah. Aduh, ya Allah. Ya Allah neng. Jatiris neng ieu neng. Aduh. Istilah neng istirahat coba lah neng. Aduh, ya coba. iya, Leungin. iya. Eta. Allahu Akbar. Tanya, bah, sabar. Ya Allah. Aduh. Tiris dinding. Istilah tiris lama ka dipincetan. Neng, ya Allah. Bisa kuat abah mah ya. Kadang, bah. Ya Allah. Kamarana ya jalema neng. Banyak dipencetan deh. Besukuna besikunu handap. Iya, banyak. Mana? Iya. Nu aya handapna saeutik. Eta ya Allah. Hijina neng hijina. Neng geus lah. Ya, bising capek neng na dieu kula. Itu, bah, tenan naon. Senang aing jog barejing sakieu ge hendak jeung si Neng. Kelar jasa. Senang ge dia. Aing tuh riolek loh, payah ngadorong motor. Mogok lah segala naon lah. Sarua bae ge jog, kut leklok tur aing tah ngadorong motor. Tapi kan dia maleklok ke senang lajuna kependak si Neng. Barang aing can dulu nangguan. Waehana bae atuh jog berkorban saeutik maju ngebaturan ieu. Wajar gitu mah. Aing mah rela bae demi kebahagiaan dia mah di si Neng. Cenah naon? Nah, kudu kitu jeung baturan jog. Karena CS eta. Dia ieu kudu nuhun jid ke aing. Nuhun naon jog? Coba dia lamun teu beak bensin motorna. Pasti jadi dia ka kota. Moal pendak teh jeung si Neng. Nya jog. Bener. Geus sari kitu main jog. Nuhun jasanya ka bina nuhun jognya. Atuh kitu kudu nuhun kana aing. Geus nuhun aing jasanya, yuk. Rajin jadi. Bu ka bina-bina aing nuhun nya eta jog. Wih, dia majid. Leho dipelatin ka leungeun aing sagala ayo. Bodoh amat. Aing tuh melet jog. Bukan geus sales banget jog ya. Melet dinya jog. Tuh, karena leungeun tuh. Aing. Aing leho di ieu pelatin. Maji bawa peuteuy deui. Sungguh tadi ajid. Asalkan putih aing jog urang nama ieu baunya. Ya, aing dia mah jog kolot lehoan naon bae aing buat teles segala naon. Berobat kuda kan itu. Dia mah jog ulah lehoan gitu. Ada tuh jog ada kan bisa dong leho sama doang jog. Aing jog. Jog. Cocopet tenan yuk. Cecopet paling enggak kira aku jog. Ini kan sih. Ayo cepetan. Wah, jai cocopet naon kieu jog dia. Aing loh. Sebenarnya aing cocopet. Weh, mae maki ngaganggu ketenangan ka Majid bae. Sugan teh cocopet gitu. Mana ieu ti mana ki? Bisa aya di kolong. Terus di imah tas mantan ibu milihan putih lebah hiledan.
Jahilid putih nage doang kiki. Piraku hilid putih pilihan hilid putih. Ngedah kamajik. Slow ki slow. Ya slow. Iki malan hilad putih, hilad campur. Nya gitu ki. Oke benar. Kamajik kan ijog kikin kolin lagi. Agus kira ulin gitu kulin mah. Oro kayak nangguan tadi ki. Aduh, sini abah nyari amat ini, aduh, tetahan abah mah ini, aduh, tetahan neng, Nih bah, sabarnya bah ya. Tahan ya. Tahan. aduh, Tahan bah. aduh, tetahan neng, aduh, Nih bah, neng gak serobet tahan ngemusungut abah. Bau putih. wih, neng mah, abah kermuri yang kieu ge, ngomong gitu, aduh. Lo jojorangan sini ngomong aduh, Ya, malen Bang, pi jojorangan pura. neng, aduh, tetahan beneran neng, aduh, Gimana di ban nyari bah? mulai nyeri mah tiris, Tiris? ya neng, aduh, aduh, neng, neng, nun, aduh, masih tiris kan aja iya neng. Duduk Parah nanya ya, banget, Bang. ya Allah. Ngarosaan neng. Duduk mana ya bang? Aduh, Berobat deh gitu bah. enggak sudah berobat ieu mah, lain piobateun. Kayak cager sugan. Aduh, Sabar ya, Bang. parah neng. Boh aing jog. Hayang pendak deui ieu jeung sin neng jog. Atau jangan si kayak mana tuan nih gitu. Sin abah aing. Oh, si abah. Aing abah doang pumeta nu mentak iya tak naing. Jajal bae calukan ti bibir. Oh, megolok pugu mah aing mesti diseset teh kan aing sieun. Makanya Ngalinu. jalan buri, jalan lawang buri. Wih, aing sieun tetep bae abah mah nginte-nginte bae kan aing mah pugu mah. Abah mau sekolot mau kadengeun. Ulah gandeng jangan ulah gandeng jalan buri bae. Wih, cak saha si abah mah kitu-kitu ge nyaan eta. Matana jalih ngerjasa. Komo nilu rangda mah. Yang ngelawor. Jajal bae teangkeun ka kuting. Oh, coba kuek jajal yang penting. Oh, kadinya kaburi bae jalan buri bae ulah ka hareup-hareup. Agus jog. Hari gitu mah balik pe nya. Geus lapar teh ngawadang ieu. Mumpung kan ayana peuteui di mah. Bu dia buka putih. Di boga lah. Bu aing menta sih. Ade ke dibere ku Aing aing. gak lapar Oh, aing. geus yuk. Sugan aya sanggeasan aya Oh. kene. Ya. Wih. Wih, kelakuan dia boy jognya jog ya. Wih dia mah jadi. Oh, kilintikeun kieu ya sendal Aing aing. itu tadi sila bae di dieu. Ku dia ieu jog Kira dasar turun, ya. Sendal aing sape ngilinting kieu doang di keriting bae. Tong sok mitnah ke batur eta. Asa deui jangan aya dia dong di jog. Aing sila bae jadi dieu teu turun-turun. Ih aing yo. Mau juga goreng sendal lagi linting deh. Ayo balik yuk. Wih, bisi iya ya jog satu anak menu. Inya ada ge. Ai. Sembarangan. Hut. Sawat kuing dia oi. Aduh, ya Allah neng, aduh, nyari amat di sendi, aduh, Geus ge cicing, abah na tenggorok-gorokan bae. aduh, ya Allah, Gimana di bah? aduh, lengan beneng, aduh, sukung guys, Cicing gak bah aduh, bang? aduh, kumadek cicing neng jadi menyareri, aduh. Ya, ayo doang. Iya ngarap penting yang menang sakit doang. Non salah dulu gitu buat tadi nak. Gimana? Salah dulu boy yuk. Syah, balik.
tas ngalapeut teh tanan. Wah, tas ngalapeut teh tadi nama loba ya. Coba dulu air amat yang putih lagi. Sila, coba dulu. Putih. Putih ya. Dasih ah, aing balik lagi. Menungki dong dulu di out ya, Bang. Penta beng ya. Oke, oga ya, aing. Wih, penta beng. Oga ngasih. Jang naon dia ya. Awir-awir kieu. Balik lagi. Mau bis kieu jual ge. Si lambeng. Malah putih awir amat. Haru neng, sini abah paragali neng, aduh, tahan neng, aduh, Ya, Bah. Sabarnya, Bah, ya. Tahan ya, Bah, ya. Tahan. aduh neng, aduh. Oke, jauh. Aing mah geus lewat di banyak. Wih, lain barang bae kadinya. Ente aing mah di bayo nya. Oh, asik, Bro. Yo, guys, Jed. Yo. Ya Allah, paragali. Tahan, Bah. Gunanya tak abah muriang tanah ya. Jaruh-haruhan bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Nih, jog, Bah. tejeng si Majid, ulah awam kana asup ada jeung si Majid mah teu balik di ka ditu. Bah, nih jog doang. Geus kita asup ada di jog doang mah. Masuk, jog. Waalaikumsalam. Oh, Jauh. muriang tak? Nana abah ya. Oh iya abah. Ya Allah. Diberi penyakit kiamat ya Allah jauh para diri sih jauh pargel. Bu, ti rahaya abah muriang. Aduh, nya kamari doang hijau ya Allah. Oh, tapi dong geus bulan-bulan ieu. Aduh. Iya, naon Oh, jog bae, eta Abah. jog suku abah eta jog. Oh, nuhun jadi ari sorangan ka dieu teh si Majid. Bu, teu bah serangan bae kula Oh, ge. belum makan ka dieu si Majid. Makin nyeri bengke nemu yang aing. Aduh. Tahan, Bah. Jog dulu rosa-rosa jog bu. Bu, lalaunan ieu ge, Bah. Lalaki. Aduh, teu dong si Neng, cenah mangeunah jangan ngurutan. Ngusapan doang ieu ge. Diusapan. Geus jog geus. Bu, nyerinya Bah. Bu, ieu makanan naon nyerina. Lu cangkeng sagala ieu. Beunang bu. Abah geus minum obatan can. Gati pengguma jog, Abah mah. Terbiasa nginum obat, dilepehkeun bae. Abah mah teu biasa nginum obat jog. Biasa lagi dikerok bage cager. Terus kuari dek dikerop. Bah, Geus tadi jog dikerok ku si Neng. Tapi itu cager-cager jog. Aduh tiris jadi mulai parugel deui. oh ya Bah, naon bae pusing yang segala. Si Gana mah jog mun dikerokan ku biatul mah cager ya. Bu, siga nama hayangna eta mah si Abah mah. Aduh. Ih, Bah. Ayo biasa lewat, Bah. Mana. Bang. Aduh, Jog ngalaga. dia mengalalaga aing bae keur muriang kieu. Aduh, cangkeng. Sugan aya gitu lewat ende tercager, Bah. Kula mah. Jog suku hijina jog. Aduh. Lain dasar ieu Abah mah. Jog keluar lagi. Yuk. Bah. Nah. Neng keluar lah nya. Perlu jeung jog. Allah beul Neng. Bah. Tuh sakedeung doang, Bah. Sakedeung, Ya, Bah. keluar. Gerak. Jog, nyata tolong ya. Pang bejakeun kana diatur. Mun Abah keur muriang. Oh, siap urang mah. Geus, kayaknya Neng ya. Urang berangkat heula. Kayak orang nyusulkeun biatul mah. Nya hati-hati nya jognya. Ah, geus. Nuhun. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Bah. Aduh.
Apa nih Bang? Coba suku ya, suku Neng. Aduh. Naon tas si abah Aduh. mari si gabut kat irisan bae. Mana? Aduh. Geus makin nyeri. Aduh, udah nela. Aduh, payah. Aduh, penyakit ya Allah. Aduh. Apa nih banyak datang ke diuji ya Abah. Assalamualaikum. Weh kunaon bah? Keur fashion week aing beng. Weh si abah laju marah bae. Aduh. Arek fashion week mah kularek milu. Aduh, beng dia mah pakai nanya sagala. Pugu aing keur muri yang ieu. Para regal sendi nyareri. Hulu rariut. Beuting ge kembung ieu beng. Aduh. Neng. Aduh. Kekedengan baheula kulang aja. Sedang bela Bang. Aduh. Ya biasa nama abah dikerok bage cager, bah. Aduh, puguy mah beng dikerok bege teh cager-cager. Para regel keneh bae, paras tiris. Waduh, gawat ieu mah bah gawat. Bisi malai sembarang penyakit bah. Maksud dia naon, Beng? Waduh, penyakit menang nyieun eta mah bah. Aduh, nangin ku naon, Beng? Maksud dia aing diguna-guna. Yo, nah eta abah ngerti. Aduh, ya Allah. Wih, sanu ngaguna-guna aing, Beng. Ya aing mah teu boga musuh. Aduh nyaho bah. Jaroan jelema mah bisi aya nu singiteun ka abah. Coba abah inget-inget bisa anu pernah cari kanan ku abah. Aduh. Jangan si Majid doang, Beng. Nu pernah dicari kanan ku aing mah. Deui selain si Majid mah. Lain kula nya bah nu ngomong lamun si Majid datang nu ngaguna-guna abah. Jabah sorangan nu ngomong. Engke kula disangka fitnah bae. Mau mungkin Majid ngaguna-guna Abah, Beng. Oh ya Allah, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dia teh Tadi naon, Bah? Aduh, nyaho ieu teh. Oh, para regel sendi-sendi nyareri. Kepala pusing. Beuting ge kembung ieu teh. Aduh, ya Allah Bah, teh. Teangkeun mantri bae nya. Aduh. Anda bisa diubaran yo penyakitnya nya. Oh, bayo aing teh bising disuntik. Abah, tukang marah gigi sieun kana jarum suntik. Aduh, lain sieun aing mah teh bising jarumna teh potong teu tembus kana daging aing mah. Aduh, coba teh pengurutankeun ya tuh leungeun aing. Manja amat pemurian mah gaya ini siap yo. Ulah rosa-rosa teh. Aduh. Yo dia teh ngulitan. Aduh. Kula mah curiga ta Pak RT aya nu ngaguna-guna. Aduh. Oh, ieu teh biasa nama dikerik ieu aing cager ieu mah geus dikerik kusin ning dicager-cager ja geus bara poe-poe ieu. Aduh. Bah, sanu ngaguna-guna di lembur urang mah malah aya dukun. Musrik eta urusan Bah. Kula mah rada curiga ta ka si Majid Pak RT. Soalnya si Majid kan sering cari kanan ku abah. Sanyaho jalan mana mah jerona nyeri hate segala naon gitu. Istighfar beng, istighfar. Sopro adi sampai kadinya si lambengnya. Ari bukti mah jadi nak kena fitnah beng. Tuh. Kula mulai nyangka Pak RT abah sorangan tadi nu ngomong. Waalaikumsalam. Kiki aya. Bisa Ki. Ya diuk ke. Kebetulan naik tinggi. Coba pangteangan ke Majid. Kita ka dieu. Siap. Kula dek balik burung Pak RT, bah. Ih, keula, diuk. Keula. Can beres urusanna ya. Wih, kula dek ka pantai kerame di pantainya Pak RT. Diuk teh heula diuk tungguan sabedeung ke nungguan si Majid datang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Enak jog. Nah, kebenaran iya biatul di ima. Untung tadi kula teka warung. Mau kapendak mun kaditu mah. Nya jog, iya mah teu muka warung pugur ada teu kawa ieu keur paregal. Biatulna. Cie, sigana ieu kontak batin ieu jeung Abah. Kontak batin naon nih jog? Nyabi pugu Abah ge sarua keur muriang. Pugu urang ge ka dieu, nek kabejaan biatul. Tuh keur gogorowokan bae di imah jager gara randeng. Ai, laju naon hubungan jeung biatul? Tadi si Neng minta tulung ka kula biatul, pangsusulkeun biatul. Sugan bae ari aya biatul mah Abah cager gitu. Ih, nanaon bae teh si Neng. Emang biatul jamu bisa nyagerkeun penyakit. Emang biatul jamu, janda muda pujaan hati si Abah. Ayo Gus Jog, urang berangkat. Yuk. Nah, gitu atuh kapujaan hati mah. Ih, dia mah Jog. Yuk, Gus, angkat. Nah, iya jauh mana ya? Wih, nah ini ke mana? Aing siga lauk bolos bae di cundik sagala. Nah ini ke? Salah-salah Kak Majid. Kiki menang tugas si Pak RT. Tah newa Kak Majid. Naon maksudna Pak RT? Kita newa ka majid segala eta. Naon ki? Itu nyawa Kiki ge. Yuk, pokoknya milu bae. Pak RT ya benang Majida. Alhamdulillah. Nu ni ka majid ki nya. Dipendakeun jeung keneng ya Bu. Nuhun jasa ieu ka majidnya. Cicing dia Jid, ima urusan lain jeung si Neng. Ulah deket si Neng dia Jid, pindah ke dieu tah. Tah deket si Ambeng. Wih, Abah. Ih, naon dia Beng ieu? Iya Abah muriang Jin. Cak si lambeng diguna-guna ku dia. Bah, kula menek baliknya. Ih, keula nek ka mana? Dieu keula. Ke pantai kulana. Diuk Beng, diuk Beng. Dieu keula Diuk Beng, diuk Beng. Can beres urusan aja Beng. Cenah diguna-guna ku dia cak si lambeng. Demi Allah kula Pak RT teu guna-guna Abah jang naon pamali. Komedi eta Abah bakal jadi mitu hakula. Tuh, Bah. Beng, si Majid geus sumpah. Lain si Majid sih nu ngaguna-guna Abah. Ari Abah muriang, tadina tes naon, Bah? Aduh. Aing balik magrib teh ti Lombang. Terus babaraha poe ieu aing ngadaharan peuteui bae. Beak bawa saempong mah ieu teh aduh tah meunang meuli nasi lambeng. Nya geus kula pesta dek di pakranya, kurang ke pantai. Ih, keula, diuk keula Beng, diuk nek ka mana boy ieu si ieu. Berarti Abah muriang ieu lain diguna-guna ku si Majid. Abah ieu muriang mabok peuteui. Peuteui emang loba manfaatna. Tapi mun urang lobatin ngadaharna Bah, ingin penyakit seperti Abah ieu ye, lobatin ngadaharna Abah. Jadi nimbulah penyakit ieu Bah. Berarti aing ieu muriang gara-gara dia, Beng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cager aing rok di tong biatul mah pujaan hati Abah. Berarti Abah ieu muriang gahang di tong biatul doang.
Beatul. Oke, pergi orang tinggalkan abah yang nasoy tuan. Hajen. Mau aja tuh nelo. Lu sih gajong. Wayahna bae atuh. Berkorban saya cek macam babaturan. Ya Sab ya. Aduh, Beng. Iya, Mak.